Naon bah? Kerten bawang iyalah. Iya parusing bawang. Naon bawang kunaon gitu? Ya teu naon ke ami hayang tereh beutian lah. Atuh sampeun butihan mah bah? Ih, anjing lieur pisan. Lain sampe bawang ieu mah tah ieu bawang. Ih, anjing lieur aing ngomong jeung air teh. Rek teu lieur kumaha tuh bah wayah kieu sila ipis sangapeun gedang. Ya heukeun rek kumaha urang we rek sila rek kumaha geuna ieu mah soal sila mah. Anyet ulah kumaha urang bah, uing teh butuh bawang ieu teh ka dieu teh. Heuh, tah aya bawang mah tah ieu. Eta mah hejo bawangna ge. Anjing lieur kumaha ngomongna jeung air teh aing. Pusing ieu bawang mah ieu tah butuh mah. Oh, kumaha tuh mun diala yeuna? Kapan can waktuna diala ieu bawang teh masih leutik keneh bawang teh. Atuh paraban mah gede. Geus kana paraban deui wae. Aduh, lieur aing salieur itu kumaha tuh ngomong teh. Heuh maksud teh can meujeunna diala ieu bawang teh. Atuh leutikan bah teu meujeunna mah ka tukang jahit biasana ge. Lah aing mah geus lah aing mah. Lieur ah ngomong jeung si air mah aing mah. Coba lapar, coba candahar aing kumaha ieu lah. Yang lapar majikan teh sangu lah yang dahar lapar lah.